Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wastapun Ratna Anggi Pertiwi ti kelas IPA 8. Ayeuna abdi bade ngadongeng anu judulna Sasakala Kuda Tetandukan. Zaman baheula kuda teh tandukan. Ari uncal mah sabalikna dugul tetandukan. Tanduk uncal ayeuna teh nyaeta tanduk kuda nu baheula dipaling ku uncal. Kieu caritana. Dina hiji poe aya kuda nu keur nyatuan jujukutan di Tegal. Tegal eta teh deket jeung leuweung. Leuweung Biantara. Baheula kuda teh dipikaresep ku kabeh sato. Kusabab ngabogaan awak nu alus jeung tanduk nu sakitu alusna. Dina hiji waktos aya sakadang uncal nu ngaliwat ka eta Tegal teh. Terus nyamperkeun sakadang kuda. Manehna ngomong, "Euleuh alus pisan eta tanduk teh, cik atuh kaula nginjem," cek sakadang uncal teh. Sakadang kuda mundur, tuluy ngomong, "Embung ah, bisi dipadog, bisi dibawa kabur," cek sakadang kuda teh. Sakadang uncal teh memaksa sakadang kuda, "Ni atuh ulah cedi-cedi teuing. Meni kaula teh bade ningali, pantes teu make tanduk teh," cek sakadang uncal. Teuing kumaha caritana, sakadang kuda teh nginjemkeun tandukna ka sakadang uncal. "Yeuh atuh, tapi omat tong dibawa kabur," cek sakadang kuda teh. Bari masihkeun eta tandukna ka sakadang uncal. Sakadang uncal nyokot tandukna sabari ngomong, "Nyemoal atuh." Nah, sanggeus kitu sakadang uncal teh masangkeun tandukna kana sirahna. Sanggeus tandukna kapasang, sakadang uncal teh mundur. Baru weh lumpat mawa tanduk sakadang kuda. Sakadang kuda nu asalna olohok langsung ngudag sakadang uncal sabari ngajorowok. "Sakadang uncal, balikeun tanduk kaula," cek sakadang kuda teh. Kusabab si uncal lompatna ti heula, terus lompatna leuwih tarik, jeung geus kaburu abus kana jero leuweung, sakadang kuda teh cicing ngarasakeun kaperih dihianatan. Kitu sababna kuda teh teu boga tanduk nepi ka ayeuna. Jadi mun hayang moro uncal ka leuweung kudu make kuda. Sabab mun kuda papanggih jeung uncal, lompatna bakal beuki tarik. Sabab hayang mawa deui tanduk nu baheula dipaling ku uncal. Kitu caritana. Mung sakitu dongeng nu bisa dipikahatur. Saninten buah saninten diparapatan. Hapunten bilih aya kalepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.